jadi bae nyungsep tuh. Yang kita tahu we debat we nyoker gegaro keur parah ayo mah hayu we ku taso ieu ku obat cabai enggak aing teh lieur geus gejeburkeun diri kena sisukan. Goblok. Naon dibilung jelas teh. Cuk ai sorak. Anjing goblok aing mah. Lu geus kuat merang. Di kireum asli mah. Anjing aing. Hulu cager-cager anjing moal borokna hulu setan anjing aing. Ieu mah kudu minta resepnya ieu ka sahanya. Biar hulu aing teh enggak ada ratel mulu anjing. Aku teh sampai sampai enggak bisa molor anjing. 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 Poe heula ah, tuh panas. Aing usaha. Hari. Naon tadi dinya? Makin nanya dia. Teu ngajak kunaon? Teu kadeuleu aing ge keur naon hulu aing ya. Ya monyet gitu. Naon atuh? Jadi aing teh kieu ya bibilung udah kuat di merang hulu teh si aing teh bisa molor di penting ting kunaon sia. Oh, teh meureun. Da eueuh di siaran ge. Eueuh. Eta mah atuh naon atuh? Tapi pas Monyet penting jengkolan meureun. lain. Pas keur penting di teang mah ya cunguk genep na hulu teh. Oh, meureun anak kan dina hulu. Ih merang teh parah bibilung. Nah ya ieu naon ya? Erek popoe. Ieu ningali nu gegetret di dinya heran aing. Eta geuning ku putaso geuning. Naon bibilung putaso teh? Cuk ai sorak. Anjing goblok aing mah. Sesaat mere resep teh ih. Di merang aya hulu teh teh bibilung. Jiga nyet. Ada teh kuat merang. Mana ge kudu rajin dikuramas eta teh. Ye kuramas kurang kumaha atuh mah saminggu sakali kuramas mah. Wah, atuh mun saminggu sakali mah meureun. Nyaho nya teh saminggu sakali mah nya heueuh atuh ih. Tiap hari atuh geuleuh sapoe. Naon euy? Kebon urang teh naon ieu? Nya cek ka mahana teh mah moal teh. Ngek nyemprot ieu tuh kebon cabe hade kieu. Atuh tuh berang-berang teh. Mana cari? Anjir, kunaon bibilung ieu? Eta cenah naon teh? Ararateul cenah. Hanteu mah geget teh atuh saminggu sakali di eta kuramas mah. Aing jiga lempem monyet ieu mah. Monyet jengkoleun meureun teh nya. Aing mah. Ya sampe kieu ya. Anjir ku ieu kuracun erek. Anjing goblok sesat atuh meureun modar aing ku racun mah. Jeung kutu-kutu na pan beak atuh. Kan pada nepok kitu aing pusing kitu di kebon urang kumaha mun kana cabe eta kutu ih. Aing mah hama kana cabe. Heueuh deh kumaha tuh. Cabe langsung malodar urang. Ngarapung kana cabe kana kitu kata rusak cebol cabe aing teh dah. Aing mah papatahan atuh naon ku naon eta aduh hulu eta teh ubahna geura ih. Oh, eta dititah ku putaso eta teh. Naon putaso teh? Pohon. Dari ku waduk sorangan mah aing najis atuh anjing aya kana ting baya bawa di teh waduk ini karoneng beunang hulu. Mamatahan ku tai atuh. Aing geus naon geus ku ieu ceuk akak oge ku ieu bibilung. Naon atuh eta emang naon sih ieu tuh nanti itu cabe. Ngeracun di mah bibilung atuh. Eta ku kumaha kita ka isap kita isdet deui aduh mata ka daripada sok ku putaso anjir ora pisan atuh nya putaso mah harus di dieu meureun ngadilam. Bibilung mah geus ku ieu hade bibilung putaso. Ai bibilung ku ieu hade ampuh bibilung. Aku tidak ketinggal jengkang dina heureuran cabe kumaha ih. Ai putaso mah atuh kudu hewungkul mah anu rada seungit-seungit ieu. Anjir, ai kudu kitu mah atuh beureunan jeung jelemana pae. Aduh, bibilung mah teu bener ngomongan, bibilung geus. Si Mincel mah sih lawan wae ka kolot. Putaso urang oge. Geus ku ieu bibilung. Nya kunaon atuh? Cabe. Eta naon mah? Iya bibilung putaso aduh ampun teuingan bibilung
jadi wae nyungsep tuh. Jir. Yang teu tahu we debat wae nyoker gegaro keur parah hayu mah hayu we ku putaso ieu ku obat cabai aing teh lieur geus ngejeburkeun diri kana keur sisukan. Goblok.